Assalamualaikum sadayana, kumaha damang? Ayeuna urang diajar bahasa Sunda, judulna nyalin karangan. Nah, sekarang kita belajar bahasa Sunda, judulnya tentang menyalin karangan. Tah, saacan nyalin karangan, sok perhatikeun guneman ieu. Nah, sebelum menyalin karangan, sekarang kita perhatikan percakapan berikut. Nuju naon Mila, mandi bunga kitu? Nuhun, abi teh nuju ngadamel karangan. Karangan naon, Mil? Karangan tentang kebersihan di imah. Oh, nah di imah teh kudu bersih, Mil. Muhun, kusabab upami kotor mah sok dijadikeun sayangna panyakit. Muhun kitu, Mil. Muhun Andi, leres pisan. Mil, pami bade ngadamel karangan, kumaha carana abdi mah data acan terang. Tah, upami bade ngadamel karangan mah, kudu nitenan palanggaranana nyaeta dimimiti nulis kalimah jeung nulis ngaran jalma kudu ngagunakeun aksara gede. Oh, kitu Mil. Hayu atuh sasarengan wang ngadamel karangan. Tah, tadi urang geus niteunan guneman tentang karangan. Jadi, kumaha cara nyieun karangan teh? Kahiji, nulis kalimat anu mimiti kudu make aksara gede. Terus kadua, nulis ngaran jalma oge kudu make aksara gede. Jeung saenggeus kalimat parele kudu dibungkus ku tanda titik. Terus tanda panyeluk keur kalimat panyeruk jeung kalimat parentah atawa tanda tanya keur kalimat tanya. Jadi, kalau kita akan membuat karangan harus diperhatikan pedomannya. Yang pertama, kalau mau menulis di awal kalimat harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kedua, jika kita ingin menuliskan nama orang, maka harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Tidak lupa kalau mau menulis nama tempat juga menggunakan huruf besar. Kemudian di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru jika kalimatnya termasuk kalimat perintah, atau bisa juga dengan tanda tanya jika kalimat tersebut termasuk kalimat tanya. Jadi kita harus tahu termasuk kalimat apa itu, kalimat seru, kalimat perintah, atau kalimat tanya, atau kalimat biasa. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian paham. Terus semangat belajarnya. Wassalamualaikum.